cerita urang baheula cerita urang Gusti abdi teh hamba Gusti nu disembahi walti Gusti titah ulah resep karena dunia titah ulah resep ka makhluk teu bisa Gusti abdi teh batur babare risa wali teh ngaranna batur babare solihin teh abdi mah tetep teu bisa ku teu bisa eta teh abdi teh ngarasa dosa Gusti tapi minta hampura ka Gusti abdi sholat tapi sholat abdi mah acak-acakan mah abdi teh ngan sabi-sabi ngan sholat mah be abdi teh ngaji Gusti ngaji unggal minggu tapi asup tika tukal luar tika encak bolos tromo Gusti abdi mah ieu mandek nemah bae tapi tetep geus hampura Gusti daya hampura Gusti mah nemah tak eta aju dihampura ku Gusti mudah-mudahan nemah pan aya nu teu nemah mah ciri dihampurana engke moal daek bergaul jeung jalma maksiat moal daek main gaple deui moal daek main remi deui moal daek main catur deui moal daek nyana teh maksiat berbagi-bagi komo mabok komo zina komo jadi tanda bahwa nyana diterima dosa diterima tobat terima tadota tobat teh deuleu we bantes tobat balukar tungtungna kumaha eta ngaranna diterima ta tobat ta kos jelema munggah haji lah ieu tobat bae ka Allah balik munggah hajina haju andil terima berarti tobat lamun haju kancolak balik tobat balik munggah haji da kancolak itu diterima berarti tinggal kitu bae eta babari isi aing diterima apa henteu eta mantes tobat nah haju kumaha balukar tuh wadak nu ngeri ge ieu urusanana murjauna li amrillah imma yu'adzibuhum kumaha Allah bae eta mah jagakeun sadaya-daya teh mah nu tiluan mah kumaha Allah bae apakah disiksa dengan cara ku Allah dimaotkeun tanpa diberi kesempatan untuk tobat wa imma yatubu alaihim anakalana Allah narima tobat diberi bisa tobat eta urusanana murjauna li amrillah urusanana mah nganyangakeun sadaya-daya ka Gusti Allah tak urangnya sarua bae lamun teu ngarasa loba dosa kakarang ge lemah sana pi neraka diomongan ge aya we keur tobat dah aing dosa naon atuh jangan ngaji osok salat osok cek nya mah ngaji sang ngaji-ngajina meureun salat ta salat-salat aing ngaji osok atuh segala salat muludan osok padahal mapan muludan ge perebut berkah aing mah naon kasalahna ieu pi neraka Masya Allah mikir sya ini neraka kan kudu nama ya Allah Gusti sebenarnya abdi yang ngaji mengaji dan Gusti di mata Gusti mengaji abdi temuran dosa cat abdi ganjaran teh di mata Gusti memberi abdi teh dosa hampura Gusti urusan ngaganjar jenis kepada Gusti secara mutlak rarasaan abdi teh ibadah tapi berenang dia teh dosa teh Gusti hampura Gusti abdi teh salat nama tapi lamun ngadengi carita-carita nu bisa salat abdi mah lain salat ieu mah abdi ngeureun maksiat melalui salat Gusti abdi teh puasa jangan ngadengi kiai-kiai puasa teh ku tenang abdi makan buka teh bos kumaha anu mantes perang buka teh bat bitbet abdi mah incu jeung anak ge ulah ieu jang abah kabeh inget nya anak itu incu menta ge tadi sia itu aya bapak sia ieu mah hak abah anu ngarasa Gusti ampura Gusti dosa abdi teh dosa Gusti tah kurang ibadah tapi ngarasa naon atuh sigana itu ibadah teh dipayeuneun Gusti dipayeuneun makhluk dipayeuneun Gusti uluna naonan murid Gusti nemah abdi teh tah ieu engke aya tah karasa perubahan lamun perubahan teh diterima berarti tobat